Ya Rasulullah salamun alaik. Kanjing Nabi Hud eta boga kaum ngaranna kaum Ad eta ismul abil kabir ngaran seorang bapak tua, bapak kolot ngaranna Ad bin Aus bin Irom bin Sam bin Nuh. Jadi turunan ti Kangjeng Nabi Nuh alaihis salam. Aya seorang manusia ngaranna Ad, dijadikeunlah jadi ngaran sebuah qabilah Ad, kaum Ad. Kemudian Kangjeng Nabi Hud ngaranna Gobir bin Salih bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh. Kangjeng Nabi Nuh boga anak ngaran Sam, boga anak ngaran Arfakhshad, boga anak Arfakhshad ngaran Salih, boga anak ngaran Gobir, ialah Kangjeng Nabi Hud alaihis salam. Di mana ieu kaum Ad eta baina Umman wa Hadramaut, antara Umman ibu kota Yaman jeung Hadramaut. Didinya aya sebuah kampung desa ngaranna Ahqaf, didinya lah cicing kaum Ad. Masya Allah. Anu geus ditata ku Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam sisa daripada tufan yakni banjir. Hidup tentrem Kangjeng Nabi Nuh dengan 40 pasang anak baranakan culcol deui kuari anu nentang terhadap ketuhanan Allah. Aya deui bae timbul anu mangeranan ka batu, ka patung, ka kayu, ka makhluk. Moal eureun terus bae. Boro-boro kuari urang geus sabaraha abad ka ditu baheula bae, terus bae aya bae nu kos kitu mah. Lantaran dek di mana atuh kanyahoan berjuangna lamun kafir? Dek di mana berjuangna mun Yahudi? Dek di mana berjuangna mun Konghucu Buddha Hindu? Dek di mana berjuangna lamun anu pasek? Dek di mana berjuangna mun nu murtad? Tugas sebagai santri, ustad, kiai berhadapan jeung pasikin-pasikin. Ulah lain kieu mah dongengna balik pondok teh hayang nyieun imah, nyieun majlis, nyieun masjid, nyieun pondok, jelema narurut kabeh, jelema Islam kabeh. Kos kitu mah perjuanganna tah mah. Tah mah kos kitu mah ngaranna bodongkol. Terus di paraban jemluk bae ka dituna. Bodongkol tah mah kos kitu mah ngaranna. Perjuangan. Deuleu para habaib. Para habaib kos itu ge jalema cruk trek. Di dieu cek nya aya jelema anu judi bae. Datang habaib ka dinya, milu judi. Kadeleuna, tapi nya nama aya bae tah. Endek ngelangsungkeun dakwah teh aya bae Habib mah sebab tetesan ti Kangjeng Nabi. Kajeun teuing kumaha ge dakwah teh nya nama di hatina aya bae ngan sayangna teu ngaraji doang. Mun dibere ngaji waduh Habib mah keberanian aya. Kahayang aya ngan terbatas teu rek ngaji, sawareh nu teu ngaji aya nu ngaji mah geus puguh. Nah iyalah lalakon dunia mah kieu bae. Mantak urang mah atuh urang bae geus tenangkeun ye nu mantak ngaji ge supaya urang bisa ngaji diri. Lah aing mah jasa kikieuna geus bae aing mandek nyalametkeun diri aing bae lah aing mandek ngaji bae pokona mah terus salat ibadah ka Gusti Allah. Mayan alhamdulillah barang ngaji ka Cilongok aing wal peuting hudang dalam main bola bae di TV.
Jang cak kiai cenah ulah hees eti peuting nuhun aing tilok hees. Angkorak sia meureunna. Padahal maneh teh aing bae. Jang sia mah nu sok nonton main bola maneh molor bolon. Udah enggak teh pake main bola mah teh mah gedean timbangan core eta mah. Nah, ieu sebuah negara Yaman. Di dieu Uman, belah dia Hadramaut, tengah di dieu baina Uman wa Hadramaut aya Ahqaf, di dinya lah kaum Ad. Kumaha ta kaum Ad? Kaum Ad teh nyeunan batu gio. Aki garu dibentuk punyana disembah-sembah dijadikan pangeran dibentukun macem-macem kumaha kahayangnya nu huluna kieu nu leungeunna kieu nu kieu ditundun di patengahan ditundun di luhur ditundun disembah ya kaum Ad ya Allah ya Rabbi manggih batu deui di Aceh bagus-bagus kuari ge di urang ai dijieunkeun patung manteu nyana dibentukeun sakahayang kanyana nu leutik sagede kieu aya nu sagede kieu aya nu sagede kieu aya nu sagede jempol aya nu sagede jempol suku aya dipake ku jelema nu kuru opat ti dieu gede kabeh masyaallah deuk hudang hampir teu bisa berat ai disembah-sembah mah henteu ngan dia geus terlena ku batu anu ukuranna nyana berjamaah jadi henteu anu ukuranna nyana ngaji jadi henteu terlena kana batu anu kuduna ngurusan pamajikan jeung anaknya henteu masing-masing bae pamajikan anak-anaknya mah Gusti Allah pamarentah keur pasini urusan KPK keur pasini urusan DPR jeung gubernur keur pasini urusan presiden keur pasini Megawati keur ngatur strategi keur pasini dan lain sebagainya berbagai partai-partai Golkar dipecahkan kemudian angket ditarik dan lain sebagainya nyana mah nyana rakyat bandel TV nya masing-masing lecaknya nyana aing geus teu nyaho ieu mah dunia sedunia ieu mah kabeh geus puguh Indonesia kabeh ieu mah teu saha kabeh jadi berarti geus embung nyaho aing mah urusan aing geus bae lakum dinukum waliyadin tau pohara jasa tah geus ngadalil sagala tah tukang batu di hareupeun pabrik batu, di hareupeun stasiun batu, di terminal batu, di masjid ge batu di masjid. Pokona manu balik umroh ge geus lain siwak jeung zam-zam kuari mah oleh-olehna batu. Kuari manu umroh ge nyaritakeunana batu bae hareupeun haram hareupeun Madinah batu ngalulu. Sakjana ieu mah batu ti Syria, ieu mah batu bugu ti Kalimantan, Syria mah lulu. Sada ieu bayu bunang ti Turki da di Sumatera tama kos kitu mah barang di deuleu ieu ieu mah Kalimaya tuh Kalimaya mah di Baja tama percis kos meuli ieu naon kerudung buatan Turki buatan Jepang pugu Tasikmalaya balik deui ti Tasik ka Mekah ti Mekah ka Tasik deui atuh geus kitu bae tah mah urusan perdagangan ngaranna ge ya Allah dah ieulah kaum Ad kaum Ad eta diberi kaleuwihan ku Gusti Allah dadeg pangadegna tulum jangkung namiatu zirain 100 hasta mun sahasta keur diitung 30 cm sakieu sahasta tetah andai kata dihitung 30 cm 100 bagi 30 berapa 100 bagi 30
ya aing diriung kuno bodoh atuh 100 bagi 30 teh bisa nu 10 na cenah kerok aing nu 90 na mah babari 90 bagi 30 tinggal nu 10 na kumaha kiai bae ka aing deui bae kan sia mah ini lamun 100 hasta bagi 30 senti berarti sekitar 30 senti ya 40 senti ya 40 meter lain 40 meter jadi jangkungna awak 40 meter eta awaknya jangkungna 40 meter nupang pendekna sitina berarti bagi 30 genep 10 bagi 20 meter pang pendekna 20 meter jadi anu biasa-biasa nama eta jarang tanu genep 10 mah anu 20 mah anu 20 meter nu lolobana 40 meter Masya Allah karim iyalah ad kaum ad lain lalagaan tamu jangkung biasa wa kana rasul wahid minhum qadrul kubatil azimah huluna sarua jeung kubah masjid nu gede ya Allah ya Rabbi pada gede tinggi loh wa kanat ainuhu ba'da mautihi tubrahu bihal dia kongkolak matana nalika jelema paeh terbengkalai ieu urut na ieu urut di dieu ye urut matana kan lowong bisa pakai anak baranakan ku maung didinya anak baranakan geus komo dia mah bangsa orai bangsa bangkong gelede maung bisa ngendog didinya anakan gede-gedena teh jelema ya Allah ya Rabbi daharna manehanana ieu ukuranana kira-kira bangsa 1 ton saurang daharna poara jasa kacaritakeun manehanana ku gede-gedena atuh kanjutna gede ayo itu diteruskan kuah ya dongeng diteruskan ieu pan ka kanjut maksudna lamun ngariung geus teu kudu neangan permadani jeung sama kajutna diamparkeun wor jelema dariuk di dinya kabeh hari puamat jaknyana kajadian ngariung kanjut diamparkeun pas aya nu ngaroko metel begitu betel kan nyala panas hudang cak nu gariung kiamat aduh aya kiamat sugro budak nyana balik ka imah ditanya ku pemajikanna mana berkatna boro-boro berkat kiamat sugro emang kudu kita berentus kitu cenah eta hulu budak permadani ngagulung ya Allah ku gede-gede aja lemah ente tambahan teman tapi eta tambahan ke ti abah kula eta kula inget bae dongeng ti abah eta eueuh barang diteangan di tafsirna eueuh blak-blakan bae mah blak-blakan neruskeun dongeng abah kula eta aduh izal almarhum aya bae deui tambahna maksudna nang di mana meureun tah ge geus jadi eta mah tambahna tanu ngariung ngamparkeun eta mah ti abah sama almarhum aju aya nu ngaroko metel eueuh kurang neangan di kitab mana aja eueuh ceuk kula teh berarti ya abah nambahan ye kula mesti doraka pan eta tambahan mah bener teh angan ieu mah geus bae tabaruk bae ka almarhum abah jajana ge beureudan lain jijieun nang di guruna deui geus lah pa guru-guru bae tuh ya mah bisa anda abah Masya Allah iyalah kaum Ad sapopoe nyembah nangan ka patung jeung ka batu be urusan jeung peribadahan ka Sang Khalik
nu dijieun sapopoe teh ialah urusan-urusan patung, berbagai patung dijieun kunyana berbagai batu-batu hasil ti unggal negara. Geus puguh batu-batu nu harerang bangsa ti Yaman mah eta akik-akik Yaman virus. Kuari mah berbagai giok-giok dan lain-lain sebagian ngaranna ge geus macem-macem segala sapirtus. Sagala kitu solar segala naon gitu ngaranna deuh macam-macam geus sapirtus solar bensin kumanyana bae ngaranna sabodo geus tah mah urusan batu mah urusannya dijadi-jadiku dayelah kabeh jelema kuari berubah seetik tina tadi nama maksiat ka Gusti Allah setik mabok nu tadina diharamkeun di zaman Kangjeng Nabi Nuh dilanjutkeun terus ku anakna Ham teh Sam kemudian kabelah dieu nama atuh terus setik mabok jadi banda itu keneh manehanana mimiti nama zinah lalagaan gua ditu nama zinah teh dikondisikeun. Masya Allah. Urang lamun nyaritakeun di negara Indonesia perzinahan bae geus hese nyaritakeun lana geus puguh nu liar di unggal kawasan, nu liar unggal kontrakan geus puguh main HP antar imah. Manehanana janjian geus puguh bangsa kelas-kelas elit ieu mah anu geus jelas-jelas berbagai hotel emang lalagan teu lalagan. Lantaran didinya nage geus terangkum geus aya kabeh hayang pesen di negara mana aya kabeh urang hayang anu putih ti Cina aya hayang anu jangkung gede ti India Pakistan aya ti Arab nage aya hayang nu urang Mesir di Indonesia aya pengalaman kula baheula keur sugih tambal aya baheula. Hei, di hotel teh lain lalagaan. Hayang orang Malaysia, ya orang Thailand aya komo produksi dalam negeri mah berbes ge ambalaya. Ambalaya di Indonesia. Cenah kagok aing mah anu hideung geus anu nu koneng geus nu putih geus hayang nu hidung urang takroni aya. Hayang nu kumaha bae eueuh kosongna aya bae. Ye di Indonesia. Cacak-cacak di Jakarta eueuh wali Allah. Cacak-cacak di Bandung eueuh wali Allah, cacak-cacak di Banten eueuh wali Allah, wallahu a'lam. Allah menghargai bae ka wali-walina anu selalu peuting zalalikir ngadoa lain jang dirina. Lamun geus eueuh nu ku sekarang itu wallahu a'lam. Masyaallah, emang kumaha gitu permainan. Lah, kiai tamang geus terlalu kuno kos kitu mah. Emang ya, di kula mah teh kudu ka hotel. Emang mah? Ya, kiai tah pencet sok. Iya, berikut hargana nongol ini. Masya Allah. Pencet di lagu BlackBerry. Tek plek aya. Wih, susu nongtot. Ipi nongtot dan lain sebagainya. Hargana aya di dinya harga. Ya Allah, 1 kali pakai sekian, 2 kali pakai sekian. Andai kata per hari sekian, seminggu sekian, potong harga, pemotongan segala. Teu kudu ka hotel. Gitu kudu kuari mah geus make kos gitu tah. Ya Allah, ya Rabbi, penawaran nangis langsung ka imah kuari mah. Masya Allah. Jual rumah berikut penghuninya. Aduh, guys. Nah kaum ad, acak-acakan guys kuari. Mabok aya didinya di kaum ad, judi di kaum ad, perzinahan di kaum ad geus teu puguh, jelema geus teu puguh mana bapana mana indung nangis campur anak zina ambalayah di jelema sakitu gualaladena. Sakitu guararagahna hiji nikmat anu dibikeun ku Gusti Allah ka anjeunna, dibere awak jangkung gede tapi mahmur segala rupa aya. Kacaritakeun daun lawangna bae daun lawangna imahna aya lawangan-lawangna dibuatna tina batu. Geus jelas berarti kan imahna luhur sebab jelemana ge 40 meter eta teh batu.
lamun diceritakeun di dieu ieu imahna aya lawangna tina batu sabelah batu lamun dibawa ku umat Kangjeng Nabi Muhammad ku 500-an moal kaangkat 500 ngangkat sabelah lawangna nu terbuat tina batu zaman kaum Ad moal kaangkat 500-an bisa pae katindihan ku lawang tah mah Allah lain lalagan iyalah kaum maha kawasa Allah titurunan saturunan Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam cel bae aya hiji nabi ngaranna Kangjeng Nabi Hud. Kangjeng Nabi Hud teh anu tadi dicaritakeun ngaran Gobir bin Salah bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh Ariad bin Awas bin Iram bin Sam bin Nuh sarua ti dituna Nuh kasam igen Nuh Sam nu mantak sadulur atuh lantaran sauyut ka dituna Kangjeng Nabi Hud dilahirkan ku Gusti Allah di negara Yaman tadi di Aqab. Gede geus mulai nur ilahi aya dina qalbuna. Begitu gede nyana mangis dibere ilmu ku Gusti Allah kok ieu manusia acak-acakan kieu. Kok ieu manusia teu pararuguh tatananana. Budaya-budaya nagis lepas tina aturan-aturan sang kholik sagala rupana kumaha maranehanana bae teu meunang digeunggeureukkeun keur mah jelema gede beuh sakali ninju nage kacaritakeun eta gunung nu aya di Yaman pernah dijotos ku salah saurang eta langsung ngaguling gunung letik bukit berarti atuh panteu kira-kira teh mun kuari ayanya na sorangan bae di dunia aya kuari misalnya di dunia orang minta pertolongannya na bae coba ka Jakarta tuh jarotos ngabak geus teu kudu dijotos asal jada datang bae kingkong mah eleh Maha kawasa Allah dek ngalalempeng tatanan manusia geus amburadul maka dilahirkanlah Hud alaihi salam dongeng Kangjeng Nabi Hud bakal aya 2 ieu nu pertama mentak di dieu ge wa ila adin adil ula kaum Ad anu pertama engke kaum Ad anu kadua mah ieu adalah kaum soleh kaum Samud wa samud alladzina jabu sakhra bil wad engke kaum Samud bakal diceritakeun dina Al-Qur'an. Kuari mah Samud nu pertama sekilas jang naon jang nasliah hati Kangjeng Nabi nyenangkeun. Wa ila adin akhahum huda wallahu a'lamu bimuradih ay wa arsalna kami nu agung cek Gusti Allah ngutus ka kaum Ad anu gulalede jangkung 40 meter anu lebarna luar biasa gedena daharna ge sakali dahar teh 1 ton huluna percis okos kubah masjid anu gede boga kagagahan kekuatan anu pohara kaum Ad teh nu dimaksud jang ibadah ka aing cek Gusti Allah tapi geuning disalahgunakeun kagagahan jeung kekuatan teh pake inkar ka aing maka aing ngutus ka kaum Ad akhahum kadulurna nu sadulur pada manusia mun dideuleu ku urang sarua pada turunan kaum Kangjeng Nabi Nuh saha Hudan Kangjeng Nabi Hud alaihi salam mantak lamun urang ka Yaman aya makom Kangjeng Nabi Hud lamun haulna rame na luar biasa di Yaman kuburan Kangjeng Nabi Hud aya kumaha teh cek Kangjeng Nabi Hud kacaritakeun Kangjeng Nabi Hud mah geus pokona mah dibere ilmu bae ku Gusti Allah dipersiapkeun tiba heula ge rasul-rasul Allah mah ummi kabeh ge artina ummi teh belajar henteu nulis henteu tapi pinter
lantaran lamunnya belajar besi dianggap ilmuna hasil belajarnya nulis dianggap hasil tulisan atau baca buku nya nama maca teu nulis henteu belajar henteu tetapi dibere kapinteran ku Gusti Allah ialah manusia pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Gede Kangjeng Nabi Hud memandang amburadul tatanan manusia geus puguh ti pemerintahanna geus kumahanyana bae hukum nu aya hukum rimba mana nu kuat mana nu gagah mana nu sugi etalah nu menang kaum nu laletik lah jadi hamba-hambana diperet titah dijadikeun budak ngaladenan kaum-kaum anu kuat main rampas bae main sita bae kajeun ku kumaha ge kitulah kaayaan di zaman kaum Ad. Maka Kangjeng Nabi Hud diberi ilmu ku Gusti Allah sekaligus diangkat jadi nabi sekaligus diangkat jadi rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Dakwahlah Kangjeng Nabi Hud. Cek Kangjeng Nabi Hud ya qaumi ubudullaha ma lakum min ilahin ghairu afala tattaqun. Ya qaumi kaum kaula Ad ubudullah ulah salah nyembah atuh geura ulah salah sujud atuh geura ulah salah ibadah atuh geura cek Kangjeng Nabi Hud ya nu kudu diibadahan ma allazi khalaqas samawati wal ard Allah ubudullah ibadahan Allah wahiduh tunggalkeun Allah tauhidkeun Allah hiji pangeran Allah malakum min ilahin gairu teu aya karanjeun kabeh pangeran salian Allah sing sieun atuh afala tattaqun apakah maneh teh sieun ieu kan sarua jeung dakwah Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam baheula Kangjeng Nabi Nuh ge kapan dakwahna teh kos kitu cek Kangjeng Nabi Nuh ya qaum ya'budullaha ma lakum min ilahin ghairu inni akhafu alaikum azaba yaumin azim. Perbedaan saeutik ari Kangjeng Nabi Nuh matungtung ayatna cek Kangjeng Nabi Nuh kade maneh teh kudu ibadah ka Gusti Allah eueuh pangeran salian Allah inni akhafu sanyana kaula rempan jeung sieun karanjeun kabeh lamun ibadah lain ka Allah teh rempan azab yaumin azim asana disiksa memeh di akhirat di dunia disiksa tah lantaran geus aya tanda-tanda bakal disiksa Kangjeng Nabi Nuhna dibere banjiran ke tuh ari Kangjeng Nabi Hud sarua Kangjeng Nabi Hud ge ngajakna sarua jeung tadi cek Kangjeng Nabi Hud ya qaumi budullaha ma lakum min ilahin ghairu he kaum kaula ibadah geura aranjeun kabeh ka Allah ulah salah nyembah sembahlah Allah wahiduhu malakum min ilahin ghairu teu aya pangeran kecuali Allah. Ai tadi mah inni akhafu alaikum azab yaumin azim. Ai Kangjeng Nabi Hud lain afala tattaqun. Hei. Nah maneh teh sararieun. Emang kunaon? Deuleu. Bapak kolot urang baheula, uyut urang baheula, bawa urang baheula di zaman Kangjeng Nabi Nuh eta kapan disiksa di banjiran. Teu sieun afala tattaqun. Nu mah neruskeun Kangjeng Nabi Hud mah. Sing sieun moal teu disiksa deui kajeun ku kumaha ge ngan beda meureun penyiksaan anak kade apalah teu takut artina siksieun ya siksieun lamun teu nyembah ka Allah lamun teu ibadah ka Gusti Allah moal teu akur jeung baheula di banjiran kuari ge meureun disiksa ngan beda siksaan anak kade terus bae Kangjeng Nabi Nuh Kangjeng Nabi Hud teh dakwah teh di kota ka kampung terus bae dakwah kumaha eta kaum-kaumna ngomongna qalal mala'ul ladzina kafaru min qaumihi inna lanaraka fi safahah
wa inna lanazunnuka minal kadhibin. Qala al-malau kaum Ad, pembesar-pembesarna, penggede-penggedena, ngaromong tokoh-tokohna kabeh ngaromong kumaha ngomongna. Cek tokoh-tokoh anu kalalapir anu teu percaya ka ucapan Kangjeng Nabi Hud alaihi salam ngomongna, inna lanaraka fi safaha. Heuy Hud, kami mah neuleuh maneh teh bodoh amat, kurang akal maneh mah, jahalah bodoh lain lalagaan. Wa inna lanazunnuka minal kadhibin, jeung kami boga sangka ka anjeun maneh mah bohong, ngaku-ngaku risalah, ngaku-ngaku diutus ku Gusti Allah, bohong, bodoh sia. Disaimbangkeun omongan kaumna jeung omongan Kangjeng Nabi Hud. Lantaran Kangjeng Nabi Hud teh ngomong ka kaumna, dulur atuh kunaon bodoh-bodoh teuing, ieu mah batu meunang ti taneuh diangkat ka luhur, dibersihan, haju herang, dipoles, dibentuk, dipoles, kunaon haju disembah, kok bodoh amat. Manggi deui batu nu beureum kuari diangkat, dibentukeun deui, kemudian dipoles, herang, disembah. Manggi deui batu hejo ti Garut, dibentukan, kemudian hajo dipoles, disembah. Bahkan di Garut mah aya nu unik, nu mantak ditahan ge batu Garut teu meunang kaluar teh lantaran di ditu di Bayongbong aya hiji gunung panyokotan batuna kunaon barang keur dicokotan aya kaluar bentukna batu Garut anu hejo bagus luar biasa mahal, ngan geus dibentukeun jadi buaya lempang biasa. Gede buaya, kabur kabeh anu ngalaan batu. Wah, sia. Begitu laporan langsung ke polisi, polisi langsung nyurpei, ngaletikan aya namah ngan jadi letik buayana. Senggeus diteliti aya buaya, artina letik teh sekitar sameteran atau dina mau gede, kabur, aya anu ngoser di dinya bae kitu. Kuari maya sameter ngomong aya anu bisa ngaranna naon kana sok ngomong jeung nu gaib. Nu ngomong jeung nu gaib teh naon ngaranna? Di sadane teh anu sok aya buaya teh sok aya nu ngobrol teh naon ngaranna? Atuh pan siapa wanalin? Aduh. Aya pawang batu di ditu langsung ngobrol-ngobrol lah jeung buaya, cek buaya nu batu Garut nu geus berbentuk buaya. Cek manehanana teh ieu aing mah dijadikeun kos kieu teh ieu alam ti Gusti Allah. Maksudna deuk di alaan mah teu naon ngan dipake ibadah ka Gusti Allah satungtung teh dipake ibadah aing anu bakal ngarusakna. Ka jelema-jelema nu ngalaan batu sing hade ku aing dikerekep cekna. Aing ngabentuk kos kieu teh ieu mangan sakadar bentuk zahir doang. Awas cak eta buaya, amankeun aing. Ngobrol aja jeung pawang, dibawalah ka kota Garut, diamankeun tanpa aya nu nyaho. Hanya orang-orang tertentu dibawalah ka Kabupaten Garut teu meunang aya nu nyaho, pamentanyana ulah bebeja ka sasaha. Kuari aya bentukna gitu bae, culak-cileuk bae teh buaya. Batu Garut nu hejo geus jadinya na culak-cileuk bae. Lamun aya ka dinya bangsa jelema-jelema anu enduk ka neuleuh matana molotot. Siun balik. Anu panasaran culak-cileuk calangap balik. Mantak batu Garut ditahan. Tuh. Siapa teh nyaho kan? Nyawana aing kan? Yeah. Kos kitulah patali jeung gaib. Tah, ieu lantaran Kangjeng Nabi Hud teh nyana dongengna, dakwahna ka umat ulah bodoh atuh tama batu. Ulah disembah-sembah tama bodoh amat sih. Sembah batu Allah dia khalaqas samawati wal ardh.
kulantaran ngabodo-bodo ka umatna, maka dibaleslah ku para pembesar-pembesar, ku para tokoh-tokoh masyarakat, para kaum elit anu kala lupur ka Kangjeng Nabi Hud nyana ngomongna inna landaroka fi safaha, aing mandeuleuh maneh nu bodoh, ngabodo-bodo ka kami maneh nu bodoh, jeung kami mah teu percaya kana karasulan maneh kabeh disetel ka lembur-lembur sakumaha kamari Kangjeng Nabi nu mun aya Hud bedakeun si bodoh kitu, mun aya Hud bedakeun si bodoh kitu we geus ulah hese-hese, bodoh kurang akal, bodoh kurang akal, budak leutik disetel. Wow, Hud bodoh kurang akal, si Hud si bodoh, si Hud si bodoh. Aduh, cek Kangjeng Nabi Hud pohara jasa datang ka di kitu-kitu batur badakwah. Urang mah dakwah ka karakter didengekeun doang ku masyarakat lantaran ngalantur teuing meureunana dakwahna. Atawa kebal teuing lantaran hayang rada gede meureun kitu nya. Itu wajar-wajar bae lah teu deuleuh Hud mah dikeprakan ku budak, si Hud si bodoh, si Hud si bodoh, si kurang akal. Beuh, ka mana Hud dakwah kitu bae. Cak Kangjeng Nabi kieu-kieu teh si umat. Asal ka mana geus lain Hud deui. Dok, ka mana dok? Si bodoh ka mana? Budak leutik ke. Bodoh ka mana bodoh? Aduh, geus teu bisa Kangjeng Nabi Hud ojek. Terus we Kangjeng Nabi Hud tadarru ka Gusti, ibadah ka Gusti, dakwah Kangjeng Nabi Hud. Cek Kangjeng Nabi Hud, ya qaumi laisa bi safaha walakinni rasulun min rabbil alamin uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin. Cek Kangjeng Nabi Hud, ya kaum kaula laisa bi safahatun, kaula mah jatuh bodoh teu kurang akal, walakin rasulun min rabbil alamin, tetapi kaula mah utusan ti pangeran. Kulantaran utusan ubaligukum kaula nyampaikan karanjeun kabeh risalati rabbi kana risalah pangeran kaula, amanat pangeran kula mana nu kudu ditalaksanakeun, mana nu kudu ditinggalkeun. Iyalah bentuk parentah ti Gusti Allah, iyalah bentuk larangan-larangan ti Gusti Allah. Ya kaula teh ieu nyampaikan risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin. Kaula adalah ngasehatan jeung nu dipercaya ku Gusti Allah. Masya Allah. Ieu dakwah datang ka kos kitu teh. Kumaha kaumna? Awa ajibtum an ja'akum dzikrum min rabbikum ala rajulin minkum liyunzirakum. Terus bae Kangjeng Nabi Nuh teh kamu Nabi Hud teh dakwah bae bari dibodoh-bodoh ge ku berbagai masyarakat, disetel tilur ka handap, titah ngabodoh-bodoh Kangjeng Nabi Hud. Tapi aya bae anu mengikut ka Kangjeng Nabi Hud, mimiti ngaran Asmat, eta mah pengikut setia Kangjeng Nabi Hud alaihi salam. Ka mana bae milu ketika Kangjeng Nabi Hud dakwah, begitu dakwah kabeh nyebutkeun bodoh Hud bodoh nyana ka hareup. Maksudna tenang, ulah dilawan. Emang kunaon? Lain lawan. Atuh urang nganduaan nyana ambalaya ribuan cek ulah dilawan. Moal cek. Mulai aya deui tiluan pengikut setia kanu bakal dicaritakeun selanjutna nu selalu mendampingi Kangjeng Nabi Hud alaihi salam. Anu terus nyana musyawarah terus-terusan, anu kehudang tipeting nyana musyawarah, ujung-ujung nama cek Kangjeng Nabi Hud lah ieu mah urang serahkeun bae ka Gusti Allah. Cek Gusti Allah teh aya urusan serahkeun mah gababari sia dakwah pan dititah ku aing. Ai dakwah bae heulana terus